Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Nadia Safia Bocori di kelas 10 MIPA 5. Abdi akan nyaritakeun sasakala Gunung Putri Bogor atau legenda si Putri Cantik. Di dayeuh Bogor aya hiji wewengkon anu disebut Gunung Putri. Asal mulana ti zaman baheula aya hiji nagara leutik anu ngadeg hiji karajaan. Di eta karajaan hirup hiji raja jeung pamajikanana. Kulawarga ieu katelah kulawarga anu kacida bageurna sarta sok nulungan rahayatna. Negara leutik ieu kacida makmurna sabab raja anu marentahna kacida wijaksana jeung wijaksana oge kusabab lahan di eta wewengkon teh alus tur subur. Henteungan raja anu boga sifat hade, wijaksana tur wijaksana. Sifat kitu tetela nular ka putri nu ngaranna Putri. Sapartos nami anggun sareng endah anu dipasihkeun ku bapana. Sakumaha ngaranna Putri teh wanajo anu rupana geulis tur geulis bageur resep nulungan ka saha wae tanpa marhatikeun kelas luhur atawa handap. Ngora atawa kolot oge batur. Lalaki mana nu teu weleh ningali kageulisana, lembutna jeung kahadean nu dipibendal ku Putri. Tah kusabab kageulisana kahadena, lalaki pasea datang ka imahna. Lawanna niat hayang jadi kabogohna salamina atawa ngalamar manehna. Kusabab Putri teu siga kalolobaan awewe anu lamun aya lalaki datang ka imahna sarta rek kalamar manehna langsung narima sabab lalaki eta ganteng, loba harta jeung asalna ti garis katurunan anu sarua jeung dirina. Putri teu jadi gampang pikeun nampa lalaki nu datang ka dirina. Teu aya lalaki manehna milih. Manehna salawasna recet lalaki ieu dina cara hiputur nganggap anjeunna ngan lanceukna. Aya sababaraha lalaki ngan ukur narima ku rasa maksa, teu saeutik anu ngarasa gelo ku jawaban anu dipariksakeun Putri ka lalaki anu rek ngalamar manehna. Nepi ka hiji poe aya saurang lalaki datang ka imah Putri jeung menta indin pikeun jadi pasanganana. Tapi Putri nampak anjeunna gentri sarta kawas sikep dirina ka laki samemehna manehna ngan nganggap anjeunna salaku lanceukna heubeul. Lalaki eta gelo sarta anjeunna rencanana dendam ka anjeunna. Anjeunna wiwarang pangawalna pikeun manggih jalma anu bisa ngarugikeun Putri. Kalayan skenario anu didamelna, eta lalaki tungtungna sumping ka karajaan sareng nyatakeun yen anjeunna satuju kana jawaban anu dipasihkeun ku Putri. Anjeunna ngalaksanakeun skenario kalayan lancar sareng tanpa kacurigaan saha wae. Sacara pinter eta lalaki menta restu ka kolot Putri pikeun ngajaga Putri tina bahaya laki-laki anu rek males kenyeri. Jeung lalaki eta ngomong indung jeung Adin, "Abdi hayong ngajaga Putri anu rek maleh kenyeri." Jeung lalaki eta ngomong ka indung anjeun jeung Adin, "Abdi hoyong ngajaga Putri tina bahaya laki anu rek dendam ka dirina."
Sumangga abdi ngajaga anjeunna kalayan seuri maneh sangka mere kesan nu hade kakolot putri sanaje dibalik eta kabeh aya rencana nu teu hade pikeun putri tuluy eta laki teh mawa ahli tolak bala. Lantaran omongan si lalaki kakolot si putri nyakitkeun, akhirna kolotna setuju kana omongan si lalaki. Lanjeun ahli ngusir anu tetela tukang sihir jahat maca mantra yen kolotna putri teu nyaho basa. Sabot matra-matra dikawihkeun kaluar haseup pok ngapungkeun jalma-jalma anu sabudeureunana iwal ti tukang sihir nu ngajaga jeung tangtu jalma jahat. Skenario anu didamelna sakitu mulusna. Lalaki eta kacida reueus di dirina sarta tungtungna balik ka imah. Di jalan ujug-ujug aya tatangkal kai. Beuki lila kalapa beuki loba jeung ngajadikeun lalaki jeung pangawalna asup ka antara batang tangkal sarta ngonci manehna nepi. Ku kitu dina penting eta tempat mere hawa tiis nepi ka taya nu kuat nahanana. Sareng sarereat maot eta tempat dingaranan Gunung Putri sabab luhurna siga gunung. Barina oge acara ieu rengse. Akhirna warga di dinya mere kurban pikeun pupusna putri. Kacaritakeun waktu ngala di wewengkon Gunung Putri teu hasil alus. Sang putri datang. Kaulantara kadatanganna kampung jadi leuwih makmur ku datangan putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.